Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng patepang deui saresim kuring Erna Kusmaning Rumti kelas 12 IPA 2. Dina acara Warta Sunda, warta anu diberi kapindangkeun nyaeta Atikan di Negara Indonesia Monoton. Presiden Jokowi saluyukan aspirasi salah seorang pemuda anu namina Belva ngeunaan kana Atikan di Indonesia. Jokowi sapakat sareng pendapat pemuda eta yen Atikan di Indonesia teh masih kurang kene inovasi. Ku kituna teknologi urang tinggalin 128 tahun dibandingkan negara anu langkung maju. Urang salesna atau salami teuing Atikan di urang teh monoton. Lamun urang henteu ngarombakna, urang henteu ngarobah total manawi leres tadi saur Belva. Anu diitung 128 tahun katinggalin teknologina. Eta oge di Jakarta, saur Pak Jokowi di Istana Bogor. Serta acana aya saurang pemuda nu namina Adamas Belva Syah Devara nu nyaritakeun ngeunaan artikel dosen di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Dina artikel eta, profesor ngabandingkeun skor Atikan di Jakarta sareng negara-negara maju liana. Hasil Jakarta dianggap katinggalan 128 tahun saur Belva. Abdi gumbira lamun barudak sakola henteu diajar di rohangan wae. Kumaha levelna, upami budak SD nah henteu diajak ka kantor bank supados engkin terang ngeunaan kana sistem masalah keuangan. Ngeunaan perbankan nah henteu diajak contona ka pabrik garmen kanggo ninggali salaresna anu ngaranna pabrik teh siga naon. Tiasa wae diajak ka museum kanggo ngenalkeun sejarah beh leuwih nyata saur Pak Jokowi. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.